Hah, kieu hungkul lah teu boga supir pribadi teh lah. Kudu mau motor sorangan wae. Mang Jos ke mana? Arek ka dieu, ya keur leulempangan we. Adi heula, ngopi heula di dieu. Apa ngopi heula? Aduh, pirang-pirang Yat. Ieu lain imah anyar maneh teh Yat. Heeh, iya. Alhamdulillah euy ladang konten teh geus boga imah nya. Nyata alhamdulillah duh ya teh. Heeh. Sok gawe ka mana tuh kerah? Nya teu keur nganggur kieu we. Urang luntang-lantung biasa kadang mulungan aqua di jalan-jalan. Arek atuh gawe. Gawe naon tah? Heuh jadi supir pribadi urang. Supir Urang pribadi. pagawe ieu nih atuh da. Maksudnya supir pribadi kumaha motor lain? Karena motor heula apa? Karena mobil pan mobilnya keur kumaha. Oh, tapi mobil geus boganya. Aya mobil keur diguyang heula teh keur kumaha. Oh, keur digoyang. Si Arek jadi supir pribadi urang. Hayu lah. Motor ieu heula we. Nunguan itu beres maksudnya. Terus kumaha tuh ayeuna? Nya geus naik telat mangkali naik ka kantor. Ayeuna tuh langsung lah. Hayu atuh hayu. Sok atuh. Hayu lah. Sok, Bro. Cin telat ya tuh ka kantor. Aya daek mah gitu. Daek urang mah gawe naon we aya nu ngagawekeun mah alhamdulillah euy. Biasana ge urang mulungan aqua nya tadi jalan di ditu. Yat. Yat. Buru atuh. Mau motor teh sing gancang. Pan urang bisa telat ieu ka kantor naik rapat. Tapi juku naon? Ya kieu molor. Yuh. Naon teh kana? Ya kieu molor. Ngaganggu we batur keur genah-genah teh. Semoga imah, semoga mobil, semoga motor. Yeuh dari kana digudangkeun. Jadi we arah-arah deui kabeh. Boedan.